Wow, Satria Syahanu aya buta tapi make kapanitaan Kang denawa antosan heula ieu kula aya kapriyogaan. Kaget Satria nawa kula utama panggilan jaman di negara merdeka pamuda menjadi duta jiwa kuat di mata visi ayah pancabaya tong toel sareng samangka retha kubati pahlawan pembela bangsa lari rapi tegang pati Jamatan lebih cianjur dan hanya kan kedikapur di Banten palehna kasur pamumun meningan di Medan ibu di Jepang bangunan mana digarap mah Sapurati kumaha neng cucu umumna pikeun nagara khususna kadawarga bat ageman para pamuda bikin yakin kasalira junjunan mari bikin yakin kasalira teman dinang ganing bebelat kesungkan ngorbankeun jiwa junjunan kesungkan mah ngorban
Kang Kasrano ya tenawa tedak panita tedaking pertapan buta naon ieu nu uluh buta sirahna tepi ka boleger burung Allah. tapi di tengahna dicanet luhureun ceuli ku kapanitaan euy uluh burung-burung kieu mah jiga nempo ieu apel di pasar Anir Nya lah. heeh Bener Kang ka. perusahaan dagang apel Jaya Nya. dek mah balanya suka nya wae da baraya ongkoh dia Kayaknya teh Kang. heeh Kumaha teh Kang ari hargana kumaha Kang? murah hargana mah Gitu. ih meuli 1 kilo dibere 1 kilo Oh nya. Bukan, Nya. Aya sosialna nya. heeh oh mau elar mah rombongan Giri Harja wah tara meuli dek mah Ih, di dinya saseubeuna gitu. mawa ongkoh Eh. heeh Tuh. pokoknya mah asa mare duit we ka manehna Borolek impang jeung simpan mah gitu. Saha jenengan salira manusia ulah ngaran Arjuna hah ngaran Arjuna Nya. ngarareuna Edas. ngarareuna Etas etas. ngarareuna Allah. ieu geuning Mana? Arjuna ea geuning nu diteangan pakuing pamangkana yang sanyai jika nu bungah saha denawa ngaran kaula Panitawil buktinya ti Padepokan ti Lebak ti Padepokan Jati Sarana Ngolo. ai kaula teh boga anak hiji ambewe gulis teh ngaranna Dewi Jimambang nyeta peuting mangkukna ngimpi kiwin ka hiji sotria ngaranna Orajuna Ini ngaranana teh nya. tayu dibawa dina cupu gerak tingali anak kaula nyaha ieu teh kinten-kinten Ridho salira lamun Sugmi bojo anak kaula Dewi Jimambang waduh Dewi Gambang Wah. Sok lain lain. Jimambang nyarat cobi kumaha Kang nya aya kinten geulis mati ka we manawi aya mangfaatna Akan tenang. Nyai kaluarna aduh tupi ieu teh aya di mana Kang jeung Rama cing akurkeun jeung impian ieu tempor satria nu kaimpikeun teh ieu Reret kayaknya. Kabat Gusti Ada. bingah Marwata Suta bingah Amar wah Suta bingah kagiring-giring ya kagiring-giring awo tobat tinggal ni ramal ras pisan ieu engkang nyangakeun sabapangabaktos kaula Dewi Jimambang dupi ieu cengcelengan Nya. nyebut cengcelengan Kasar. kana cengcelengan drum aspal kunyuk sia dupi ieu jiga bebencek aduh Nah. anu jus ya Genah nama. abdi sieun ieu teh rencang kaula laras jenengan salira teh engkang Arjuna teu kapino kumaha Den Kakang Semar ieu nun eta kinten-kintenna memang geulis kawanti-wanti enak kabina-bina saena mah ti ka we manawi aya mangfaatna nu Monya. kumaha Den atuh taya waglanana mangga teh teuing kaula kageuning kitu nu nya ayeuna mah sok we gerang ngareneng anu hak ngawinkeun teh kaula bapana
urang salametan leletikan we ieu mah nya. Kairing gerayu urang dinya dilebak di padepokan sepuh saksian. Oh mangga. Arjuna ditikakeun ka Dewi Jimambang. Kalayan Arjuna dipasihkan lisah ajimat kuwilwuk disebatna lisah Jayeng Katong anu watekna tiasa awas ka bangsa siluman kitu numutkeun sejarah nu kapemat. Ayeuna mah salamet parantos ieu lisah tos dipasrahkeun upami hideuk bade berjuang milari tuang raka sakumaha nu diobrolkeun bieu di jalan. Prak muga cing salamet aja teu leuweung angker muga cing aya mangpaatna upami palae ningali bangsa jin ulaskeun we eta Jayeng Katong kana socar nya kapino cobi nu ulaskeun aduh Kang ulang nyawe geuningan ieu teh bangsa siluman silmin tebet pagaliwota cobi abdi nu tempo uluh dulu itu ujang-ujang halus kitu jiga nu dekap dulu itu teh pasar geuning kitu nah geuning tetempuan kula leuweung nu tadi tebet jiga nagara mawi teh oge tayu teh nagara amarta kasih nagara izin ngaranna Raja Prabu Sapu Jagat Raja Galak cing abi Aduh. Naon ka kamera. Gusti amuing. Aya naon? Huluh. Sebedu teh. Naon? Cileuh geuning. Ayo. Sugan. Caek aduh nya we kula. Sing abdi kan saoles kan. Saoles memecahkan jadi oles. Atuh kudu bilah. Sarhadi. Sana pedet jadi maju. Opat jelema Ye. Atuh kaula teh moal alami ieu bidih pulan ceuk kumaona. Ari mulih sinang heula ka dieu. Oh eta mah. Ari mulih ulah teu ka dieu heula nya. Kasep teu kapino dametang. Oh kan tenan nun. Hayu jang. Ah ujang ka Indonesia. Mang wirujeng mah. Sadugina Arjuna ka Amer babadan Bima bari sareng ramang-ramang katinggal karaton anu enah puguh di bangsa siluman. Ret kakatuhu dina hanapeun tangkakai aya hiji jalma anu nuju ngaduk-duk menekung-nekung. Nanging barang Arjuna ngalangkung eta pancarobah luncat asup kana warangkana Kris anu disoren ku Arjuna. Dupi Kris esina anu disoren ku Arjuna loncat kalebetan ku Kris pancaroba. Dewacana kalajeng ngabujeng. Satriana dagon satria.